iya Kiai Hairun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanna heuy gara mali kebo pan urang dek hajat atuh kudu pake daging oh dek dinaon kita daging dek disemur sia mah sia bae urusan dapur ke aing nu meuli daging mah kalem meuli 1 kilo pamajikanna godek bae iya kumaha nu diondang sabaratus 1.000 kok meuli 1 kilo ai sia urusan bae urusan mamarahan ka kiai ka kiai ka salaki urusan bari ceuriknya na aing kaisinan asana-asana ya kaisinan di kadinya deui Ki Hairun gara godog bae ta semur lah godog 1 kilo sakjana Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak kunyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun kadinya naon kok situ dihijikeun atuh begitu nah hijikeun cek Ki Hairun hijikeun udah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun kadinya bari mana budak aju di bumbuan kadinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh angkat begitu diangkat jadi daging kabeh. Di Tangerang aya pamalingan kelas kakap ketika Syekh Nawawi aya di urang hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu geledek maling sapeda reli 5 kemudian jelemana dipaehan dipencit set nu boga sapi na jeung nu boga sapeda otomatis polisi ngerahkan sekuat tenaga untuk mencari pelakuna kesulitan ayalah nu ngabejaan di Belaraja coba bae soan ka Syekh Nawawi ka ditu coba mumpung aya di dieu Syekh Nawawi je budak ulah deuleu budak da tuh jenggotan ge ai beuki dahar majang naon ieu mah ieu mah budak ge lain sambarangan budak Kapolresna poho ngaranna kula tapi di catetanna nama aya insyaallah soan lah ka Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantarannya nama bahasa Jawa ngan disundakeun bae. Ya isos titik-titik lah. Oh iya ge. Ora bagus. Kita mah Jawane Jawa mau ora mengkonon. Kula lamun bahasa Jawa santri kula nu seuri. Pun kalau orang mau ke santri di dia sok didengekeun bae penting teh. Ci teu budak ngomong apa setan sih eta? Ya hiburan. Ada apa? Cek Nawawi begini, Pak Kiai. Di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat. Enggak. Makanya Pak Kiai harus ikut tahu. Ya urusan begitu mah tuh terserah Bapak. Saya mah ibadah aja cek Nawawi teh. Bapak-bapak itu urusannya saya. Bukan begitu. Ini ada maling 5 kerbau besar dicolong, orangnya dibunuh. Kemudian sepeda reli saat itu dicolong juga, yang punya relinya dibunuh juga. Nah ini kami sudah kesulitan selama 1 bulan ini mencari pelakunya, tidak pernah ada titik-titik temu. Mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai. Oh iya cek Syekh Nawawi. Ntar dulu ceknya. Udah makan belum? Udah. Oh iya kalau udah tenang katanya. Ini cepat ketemu kalau udah makan. Syekh Nawawi asup ka jero nyokot broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngising. Baheula mah aya broklak wali mah kan. Aya keneh di tulisanna di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngiceun cepet. Nguras diberelah Kapolres eta. Kapolres bingung atuh aing bisa ngising di jalan. Naon hubungan pamalingan jeung broklak ya? Cek Syekh Nawawi minum aja di sini minumnya, nggak usah susah-susah. Kalau pengen ketemu itu malingnya, bingung Kapolres. Jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak. Jauh teka harti kurang ge. Asana urang ge lamun dibereng ke heula. Tapi kelantaran dibaksa ku Syekh Nawawi minum, diminum kunyana. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, udah pulang. Ini di mana titiknya? Enggak usah nanya, udah minum broklak kok. Cek Syekh Nawawi udah pergi katanya. Atau Kapolres naik mobilnya ngeng.
pelebah raja Cikande teh apa aya teh aya kali naon ngaranna teh Cikande kali naon ngaranna hah pelebah dirinya nyana hayang ngising Kapolres aing teu kuat hayang ngising gara-gara Syekh Nawawi ya kunaon atuh aing jadi kieu ya pamalingan can puguh beunang aing geus hayang ngising tidinya langsung bae teh ka anak buahna pegang tuh mobil emang kemana perut sakit perut gara-gara broklak nih atau terus ke handapan ret ka kali begitu nyana keur ngising di juru aya jelema keur ngarokok bae set aya sapeda rel ini kali ya hiburan wali teh geus kitu eta ngising sapotong diampet deui teu ngisang-ngisang acan Kapolres besi lumpat langsung ditewak kamu maling ya waduh maaf apa gimana maling ya atuh langsung tikem bawa tak eta wali teh kos kitu meunang keunana lain make satelit make broklak iyalah hiburan para wali hiburan ahli-ahli marifat kos kitu diantarana urang lumpat di Syekh Nawawi ka Syekh Khalil Bangkalan begitu Syekh Khalil Bangkalan keur ngobrol jeung Kiai Arif saking asikna ngobrol asik perasaan geus salat asar begitu jam genep kurang 10 ditoelnya na ku Kiai Arif Kiai kita belum salat asar Masya Allah lupa kita saking indahnya ngobrol agamanya nama lain ngobrolkeun catur emangna Kapolres Kapolsek Haji Pendi ngobrolkeun nu karitu malulu pedagang bangsa gapleh malulu tamah nah saya Kapolres aing kadungkat dia cenah tenang jadi murid saya nanti nah barang guys gitu caki holil 10 menit sholat kita enggak apa namanya enggak cukup ini kemagriban kita kalau sholat kemagriban ini iya cenah sedangkan kan nama lain cara bapak-bapak sholatna teh bapak mah Allahu Akbar cek batur enggeus wah hebat amat tapi saya mah 3 leutik eta urang dia ai seholil mah pan langel salatna Allahu Akbar ku kehusuanana ku musyahadahna ku keindahan salat gitulah Ki Holil nah sekarang begini aja ceknya itu tuh daun apa bawa ke sini duaan di bawah tak ku Ki Arif saya di depan kamu di belakang kita ke Mekah aja lah yuk ayo jekelan Ki Arif aja sok berangkat ke Mekah set di Mekah mah horenganan kakarak jam 4 coba kita sholat di sini kan tenang iya teta hiburan wali tak kos gitu ta kamari ge aya barang dicarekan gono kolot hiburan kan ngora Masya Allah nah ieu mun urang nyaritakeun hiburan para wali kula boga sejarah wali sanga hiburan-hiburanana luar biasa Ki Khalil Bangkalan ge geus moal kawadahan hiburan-hiburanana ulah kiai-kiai nu ternama ieu Kiai Hairun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanna heuy geura malik kebo pan urang dek hajat atuh kudu make daging oh dek dinaon geus daging dek disemur sia mah sia bae urusan dapur ki aing nu meuli daging mah kalem meuli 1 kilo pamajikanna godek bae iya kumaha nu diondang sabaraha ratus 1.000 kok boleh 1 kilo ai sia urusan bae urusan mamarahan ka kiai ka salaki urusan bari ceuriknya naing ka isinan asana-asana ya ka isinan de kadinya deui Ki Hairun gara godog bae ta semur lah godog 1 kilo cenah Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak ku nyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun gadinya naon kok situ dihijikeun atuh beuki teu geuna hijikeun cek Ki Hairun hijikeun ulah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun kadinya bari mana budak aju di bumbuan kadinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh angkat begitu diangkat jadi daging kabeh asana lamun Haji Pendi kos gitu asa ngajualan nya nama emang tololnya nama atuh ka bisnis bae lumpat Masya Allah nah ilah hiburan para wali mun kukula dicaritakeun encan Sultan Aulia Banten saha Maulana Hasanuddin Syarif Hidayatullah
encan ketika kula dongeng teh di perjalanan wali sanga boga hiburan-hiburan tersendiri termasuk kiai-kiai nu kuariga mun kula dicaritakeun Abu Yadim Yati Cadasari boga hiburan almarhum abah kula ge ngabogaan hiburan begitu tek bae di teangan ieu ka mana can abah sia ieu cak ibu teh abah sia ka mana tadi pandiuk bae di dieu eueuh ieu tamu tuh loba tuh teangan ku kabehan ku anak eueuh ai praktek teu kebal teh diuk bae aya naon ya cenah lain deh ti mana itu deh ti mana di dieu bae lah cenah ti tadi meureun ka mana ji atuh pugu di dieu bae tah hiburan bisa teu kadeuleu eta hiburan eta kula ge bingung kan di dinya bae tapi teu kadeuleu ku urang iyalah Syekh Nawawi sehingga itu dididik ku Kiai Umar talar Quran guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran 3 tahun ka 3 sabaraha tahun tah 8 tahun tidak 8 tahun manehna hayang ka Jawa 8 tahun dah mulai ke Jawa teh di Jawa Timur 3 tahun nah lamun 8 tambah 3 sabaraha 11 tahun balik deui ka dieu sageus balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh 11 tahun geus bisa kabeh di Nurjaya mah kuari geus huisan boro-boro 11 12 pan ilmu ilmu fatul muin pohoan bae mun teu neuleuh tulisan mah teu jalan hadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna namun dipaling nulisan jadi kiaina wassalam intaha kurang juga nulisan yang jadi kiaina kun fatul muin langit ya Allah ya Rabbi didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun cak bapakna teh Ki Umar maneh mah misah bae belah ditu misahlah tanarap pasisir ngaranna didinya lah maneh nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji ka dinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot iya Nawawi tetep kudu masantren deui tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emak ngarek masantren deui cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan nyetah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus nyetah balik kakar abah ulah sababaraha balik aku renteu teh emak urang gitu apa itu masantren gitu emak urang mun teu aya yang balik bae mumpung aya keneh emak jeung abah ke gitu mah rese jasa waktu balik dulu masantren saminggu balik teh ka ditu kesel emak ge cek mah teh ieu masantren tanah nah kitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh ka mana bae ulah datang ka teu dibak cek cenah pan kula mah budak nu make tongkat mah kudu 40 tahun umur 40 tahun ku ari ieu kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng dipayung mege henteu teu komo kula henteu tapi Zain Nawawi kita mawa bawa bae ieu mah sewaktu-waktu aya kepentingan bawa ditanya saha ai ieu aki ulah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggih deui ke Mekah ai kitu bakal ka Mekah cek Zain Nawawi caki zaman hesekna pokona kuari bawa ke kapanggih deui di Mekah jeung masantren berangkat na Senin antak kolot baheula guru-guru urang nu masantren ke Senin tah aya tah urang turus di Syekh Nawawi oh anu di dieu paingan aing mah salah asar paingan hese bae nanyakeun kana pesen hese poe naon pesen hese teh hese sarua bae aduh akur bae hese salah sajeng Senin ge berangkat Syekh Nawawi langsung ka Jawa dibawa bae eta tek
aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Saat masantren cuman 1 tahun kaduana geus kita balik. Ini sudah masantren ka mana-mana deui balik baik. Kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah dah. Wari mah geus balik 2 tahun. 2 tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah Syekh Nawawi leumpah, lain naik Innova. Lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna. Ki Jamal mobil naon teh nu jangkung. Kula ge teh nyawa ngaranna. Pokona jangkung we pokona. Gede teh namanya. Ki payung aya bae. Harus narik berkat burung. Masalah gitu. Yuk kita cerita dongeng guru urang. Tenar sadunia. Berangkat di Jawa Timur numpak datanglah ke Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teka tahan, lulus. Nya hayang dahar, nya hayang minum, nya hayang sare, teu kuat. Ka mana ieu cekeuna ieu pas di Alas Roban? Kudu nyilip jeung kudu sare. Nah iyalah ningali aya lampu 2 kurungna luar biasa. Asana itu saung caknya na ieu. Asana itu saung. Beki ka jero ka Alas Robana, beki ka jero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenglah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat cakna ieu. Aya ampar segala rupa. Ngan teu kudu si bebeja kanu bogana geus kajeun di luar bae lah. Aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae jana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, Allahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cainya. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui kaguha kanaon ka saung dicopotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai. Orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Di deuleuan nyana teh lain orai saung bae. Geus beres jadi kieu bae. Ieu teh orai. Beuti aya eta tadi dinya. Ya Allah disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai. Kula di dieu geus 100-an tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Ih, orai ngomong ka senalang. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Ngaringkel nyatek urang ngantu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atau senawi assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam nawi hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah karim istimewa senawi. Baliklah ka dieu. Balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asam Balawi. Didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula iwali. Padahal dia jadi wali, iwali ngomong sing hade. Nah, kemudian hormat, sing hade ulah kumaha, awas hati-hati, bener pas maghrib dah, dihormat ku kabeh, cek senawe kunaon dihormat, kenyahuin ka aing ku dihormat, bungun senawe dihormat, Haji Jaya malah goblok teu ngahormat siapa, sabalikna senawe ngomong dihormat, Haji Jaya mah hayang, jadi hormat awas siapa yang pasol, gitulah. Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren pelilah hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asam Balawi sasapu ngepel pas ningali di meja Syekh Yusuf aya masalah cek Syekh Nawawi aya masalah esein apa naon ngandeuleuh ke guru ke sholat duha giliran itu mana dijawab dirinya disarahan wa'lam
wassalam titik-titik telepon dia tadi perenganan Zah Yusuf keur ngadoa bae Gusti abdi boga masalah ieu sabulan ieu teka tebak ku abdi coba pang merekeun ilham tibana ieu teh datangnya coba jawaban teh salat duha tas ngalengis terus ka kursi tadinya dari ningalian kitab dibuka ayah geus aya jawaban disayengan wassalam titik-titik waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya ya Allah Masya Allah ditanyakan langsung ku Kiai Ainu patrol poe ieu saha hiji dua tilu oh diantarana aya Nawawi Masya Allah panggil Nawawi tadi wallahi cek guruna beusi teu ngaku demi Allah kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang Arab na panjang begitu talar sebenarnya mah ayah Arab lagi wallahi demi Allah anjeun adalah lain murid kula tapi guru curi Syekh Nawawi curi kula mah murid ieu saha nu nulisnya ngaku nuhun buatan abdi alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku yin kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa embung kanyahoan batur mata boga kabisa teh embung kanyahoan Haji Nur Jaya mah tangtangan ku ieu ilmu teh ketrokeun cek teh mah kacang baru ditentukeun waduh ya Allah Syekh Nawawi istimewa idinya langsung titah balik inget ka indungna ulah waka balik mun guru can titah balik idinya geus beres kita balik Syekh Nawawi kadi kebeneran Belanda diurang ke keur mujeunah rit Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Hairun kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Hairun teh masantren tah di Syekh Nawawi umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi ngaji teh tamat-tamat Ki Hairun mulhat bae mulhat bae nya mah hobina mulhat jog diara aja wari jog diara itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah di kumis aduh alfiah di kumis ai mantek di bulu suku giliran dipagahkeun hate emang kumis jadi kerok beak kabeh Nawawi istimewa jasa Masya Allah balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, dua kali, tilu kali ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek di buluh Syekh Nawawi ingat kaki-aki teh kayak kapanggih di Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakilo bakna di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudahkeun ilmu ka ahli-ahli Banten tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkan berangkatlah Syekh Nawawi ke Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ke Mekah teh umur 15 tahun Masya Allah urang mah 15 tahun kiih can lempeng Syekh Nawawi geus tiru di otakna ieu ku ilmu di dadana geus tiru ku ilmu berangkat umur 15 tahun ke Mekah langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram eta Syib Ali belah dia Syib Amir iya Syib Ali belah dia nuku harima iya jadi istana raja berarti disebutna gunung naon Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atau di kieu-kieu ge misalkan kamu hese nah kebelah dia Suglel ka dia Palak ini palak badim kebelah dia palak jadid nah etalah Mekah mengkebelah dia terus jalan ke Jihad Sud ke ditu nah inilah Syib Ali didinya lah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji Kiai Dahlan dua Kiai Nahrawi nomor katilu Kiai Dimyati nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati sabulan ngaji di Kidahlan sebulan ngaji di Kidahlan dipanggil Nawawi ka dieu
Iya budak agahan. Aya naon gitu? Mama rek ngarang kitab. Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Tirage ngaji jurumnya, ngaji datang ke Alfiah. Teu mama mah rek ngarang. Teu ngajawab sih Nawawi. Teu ngajawab. Ngaleos. Mudah-mudahan ngan sakitu bae. Datang ke kamar ke daripada guru repot-repot mending ku aing dari pangarang itu. Hebat dia Nawawi. Repot amat guru tinggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura besi guru neangan. Ieu kitu keur ngilih heula Nawawi sakedeung moal kebal. Gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti beunang kabeh dikarang punya hanya 2 minggu wakila adalah 2 bulan panggil ku guru Nawawi kebal amat coba titah ka dia dibawa kadinya ngahareup assalamualaikum sampura gila amat ieu aya naon kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan satahun kula mah ieu pangningalikeun we kita bieu begitu ditinggali ku guru Kiai Dahlan ya iya menunduk di karangku aing sapinah teh eta sapinah cuman 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30 ya Allah eta ngurucut cai mata guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu dek di karangku mama ku anjeun dipiheulaan masyaallah mama mah bungahna luar biasa kok bisa sarua kieu ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ke 16. Ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guruna aya aing mah gahanaon dia tuh kasih ieu. Namun guru dipagahkeun ieu kostum modelna ieu murid. Ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzu. Awi tadi yo sok-sok gitu kurang jangan tersosoran karangan dia eta deui di tukang kurang alif hiji sedangkan Ki Marjuk geus buta Ki Marjuk teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi cek Syekh Nawawi aing eleh ke ada buta nyana nyahoun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji coba ditingali bener kurang alif hiji tidinya nyana minta hampura ka Ki Marjuk hampura kula turunan ilmu mantap kita langsung sombong aku sia kos gitu lain sombong karunya masalah guys Masya Allah eta teh Syekh Nawawi mah 2 bulan jol aya karangan anak Ki Nurjaya ge pernah leungit dicangan ku Pak Ucu Jaya ka mana Nurjaya jol teh bener pasti mana ya pasti mana itu tasi mana pada Allah barang ditulis surat cinta Paringan non mogok belajar cintana ditolak emang lo potongan ditarima iya nama ya Karim jauh amat beda Ki Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya Masya Allah Gusti Allah Agung gitulah Syekh Nawawi keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta ya Allah ya Rabbi terus nguntit Ki Marzuk ai di mang mamual bisa nurunan ngan coba Ki Khotib aya Ki Khotib Asyambasi tadi tuh ceri Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuk ilmu na nama teu tapi nyahuan kesalahan kitab kula tah kula mah hayang kos kitu mun bisa kos kitu kumaha atuh hebat bae Syekh Nawawi teh mal dibere ku siapa hayang hebat atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae kana naon di turunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji nomor kedua daharna kudu 3 huap bae lain 3 huap Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150 waktu sama ngalewi 3 huap bae nomor katiluna mun sare ulah pakai sare kecuali geus punduh jam sadaraha
teting tetunduh ulah sare, berang tetunduh ulah sare, can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalakana teh memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khatib Sambas seperti eta Syekh Nawawi. Nyilip Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-Zam. Tidinya daharna keur boro-boro keur loba, keur loba ge tetep 3 uap bae. Mal katuturkeun ku urang. Tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khatib Sambas, maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sarua tah jeung kiai tuh nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeu aras kadeungan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh. Kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyat luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda dan dibunuh berangkat deui ka Mekah di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa. Jaba ngajina anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Sunyararas. Jadi sifat kepanglimaan perangna anu luar biasa sebab teureus ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nailah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saenggeus ka Jakarta kapanggihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadenge aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ka Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman pelukan saenggeus kitu ningali di Pekojan keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pekojan. Begitu ditingali Syekh Nawawi, ieu kurang ka dieu saeutik ieu Syekh Nawawi, kurang sedikit. Menurut Palak begini. Tetap Syekh Nawawi kurang ka dieu saeutik ya, kurang ngaler. Adu argumentasi tuh nu eleh tuh nu menang. Eta Habib Usman diajak ka luhur belah bimbah. Ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman geus jadi mufti. Bib, lihat. Ayo apa? Masya Allah, Baitullah. Kadilan Baitullah. Langsung ditangkap ku Habib Usman teh geus diciuman, mundur datang tangga geuling kabehan. Embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium pan kula mah ieu mah lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa ieu teh ahli waris nabi kula wajar nyium maneh teu bisa cek Syekh Nawawi kula nu kudu nyium maneh pak embung ngaguling ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun, Masya Allah. Ai diondang bagi kieu bae na Mas. Ai nu cium tangan we. Hei. Cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi pohara jatuh. Tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan. Tak kitulah Syekh Nawawi ganjang ceritana Syekh Nawawi berangkat deui ka Mekah. Masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah-maziah anu tadi disebutkan kakarak ge aya 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini. Kemudian masih loba keneh maziah-maziah
anu ditulisku para ulama-ulama hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu diistiqorohan ku Kiai Abdul Hamid Suruan tetap bisa dicetak di istiqorohan deui ku Kiai Maksum tetap teu meunang dicetak istiqorohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana diantara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Papanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani kemudian dicaritakeun 60% hasil kekeluargaan di dieu tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu manaqibna geus terangkum tetapi tetap masih insan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha bawa. Nah ialah diantara keistimewaan Syekh Nawawi masih loba keneh masih keneh maziah-maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten urang teh urang Banten jadi tatangga jeung Syekh Nawawi diantara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakeun ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngarang-ngarang nu sakitu istimewana pertanyaanana cuma 5 gitu dah kunaon bisa pinter gitu jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi lah jawaban leutik urang mah surat tau 5 lembar usina mah weuleus saeutik jasa itu mah ngajawab 5 dijawab wah hartina 5 teh kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beuki lauk lamun beuki lauk eta biasana teu cerdas tapi kok ieu mah secerdas ieu dijawab ku Syekh Nawawi oh sanajan di sisir laut teu pernah ngadahar pepetek acan Adi Jaya mah pepetek mah tilok tombol mah terus nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna kaifa dijawab qottu Masya Allah 2 versi ilah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mentak aya bae wiridan tu Syekh Nawawi wiridan kitu pantang laut Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu abini ila kaza terus kitu doa pantang laut mun santai belek bae nah iyalah kudu di pantangan laut ulah sok ngadahar laut aya endog mah atuh teu nanaon lamun teh jeung endog papan teungeuna aya lauk pantang aya endog turun leup sarua bae eta mah jadi Syekh Nawawi teh seperti eta da iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ka Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna saeutik deui naik ka Kiai Zaini Dahlan kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato nu mantak Syekh Fadani ma an Abi Bakar As-Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato dina tafsirna dina fikihna dina qiraatna dina segala macamna seluruh Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin lahir Asnawi hiji lahirna teh babari begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna umur 12 tahun Asnawi talar Quran percis kos arah di dia begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersani Gusti ramana dipundhut ku Gusti kaya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa tapi ramah keleletik
kos sapi gue gitu tadi ramah nakadele ben kurang jojotos kalau masalah jojosan dingin tah dibikin ke umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ke Mekah dilaksanakeun pasantren lah ke Mekah umur 17 tahun lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat teh Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ke Mekah boga guru 3 hiji Ki Muttalib nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas dididik kutiluanan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib mata sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can Anggris diajar ngaosna can Anggris diajar ngajina can Anggris belajarna lantaran indung ngarindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 umur berapa 20 tahun datanglah ka dieu saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita ma zaman reuit maka dipaksa kemahayang dipaksa kita kawin ai mamang mapan hayang orang memaksa bedanya gitu umur 20 tahun kawin sehingga umur 20 tahun kawin siap rekyen pondok pesantren didinya ayah Kiai Sohib timengge ceki Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah haji kurari erek magahan ngaji pondok pesantren malalakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu nak geus terkenal di Mekah ge komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu si maseri bomong nyaho kisapik si asup ke pilkada teh awas ya geusan jadi besana tai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bahwa salah ku kalau ngadukung jasa saja itu juga bagi bangkrut negara tah didinya dididik dilanjutkan ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus tadi dididik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana diciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan geus 50 juta santri atah tawa kos kitu matuh nonjol-nonjol ke wiridan oh ti dituna santri mah zuhud
dididik ku Ki Sohib, cuman tetep begitu dididik can anggus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kasieu teh moal manjing ka jeung teuing ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti, Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di dieu pendek cik eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk diuk anjeun diuk diuk perut ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak maka sumpah wallahi abdi dek siap ngalaksanakeun naon nu di doa tadi na nabi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim guys berangkat teh hibar ka Mekah teh dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna kaluar ti imah begitu kaluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib ge Ki Sohib guruna teh bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teh kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh naon ke Syekh Asnawi saat bentak kaciri kula ge kita pernah jadi Mejaya bener ini serius mah ulah kaseri kan dele jai nah tuh dele mana teh kadele diusap ih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun masalah lamun memang motif na ibadah baturai didinya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan baik pamajikan ditinggalkan hari tadi babaturan kula aya nu tas kawin teh beja pula geus kawin cenah tapi ngaji bae terus baik bae istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu kos kisapik susu ka dulu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian buku mah ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan melipor kueur haji jaya mah ja tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran eueuh nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada
tolong tak gimana belum jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan segena saban banin kalau mau banin akannya doang kanu sejen mah terutama kuluh pak min babil alhadin sawak tah beres 3 tahun uzlah datang deh ke rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngirinan sanggeus ngirinan jual deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyeun lah pondok didinyalah terus ngawuru Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi jada di NTB ku Belanda loba santri loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya yang musuh aing jak Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kalwahsi jadilah anjeun seperti satu kesir sakitu doang amanat di guru torikohna sir kalwahsi maneh cicing kos hewan kesit lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung sejen ge kitu kene ketika tarojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak jangan teu bisa keur ngobrol-ngobrol aya bae anu make seragaban saha itu camat bangunannya teruskeun bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung dukung aja ya hese nya nama aya RT bae ge lumpat aya sasaha bae ge lumpat masyaallah percis kuari muridna kinerja jadi kitu eta percis lumpatan bae ngan nama ka pendopo jadi dibalik itu mana teh sia jaya kubeon-beon teh kasih budak iyalah kulo mah tadi diceritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsi eta mah hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi sanggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu nyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah dak nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula teu tinggal di mana Muruy eta aya Buruy dina kampung Muruy di dinya nya nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri nah andalangnya Masya Allah didinya tanya ada terpercaya malah si Asnawi kekara udah kamari dipercaya tekebal tsunami modar kalau sembarangan mantap mun haji jaya ngomong si ada nya nama keboba di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren dinyalah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat
Mulai Masjid Nukuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek sarasa urang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hese warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teu katangtu ku gede-gedena tangkal kayu cek si Asnawi wadai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikampakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu be anjing dek ditular teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang Masjid Caringin sakitu bae eta mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik ka BH kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di pasisir kos kitu teh Asnawi teh nu mantep urang di jarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku kabehan sageus ditonton cek sehat dari teu kudu ditonton engke ge leumpang sorangan ka Caringin atuh baralik kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya di Caringin Masya Allah palingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos sapi urang resep deh kos kitu jadi kiai asana bangun dek menang bae teh kitu urang gelut atuh nyaho nya lagi lamun gelut mah ya cek jana dia ngomong lagi rame iya dinu sepi ngomong di saya dan dirisnya teger kadangnya Masya Allah kaserta aja mata inilah si Asnawi atuh diragajian jadi letak balok-balok natel memang di Lampung Selatan lumpang sorangan mementak sing ade etang masjid etang diberi ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horing di luhur paranting musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu marawat Haji Nur Jaya dipercis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu marawat teh geus sarua eta istimewa Masya Allah karim luar biasa itulah Asnawi keistimewaan anak di antara keistimewaan anak begitu Masjid Banten dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitia na kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikan anak jeung mitohana masih keneh keturunan di Banten siap Syekh Asnawi jadi panitia ngarehab masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal balik ka Caringin dibentuklah panitia sanes dibentuk terus mulai ngabangun masjid Caringin duit kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit batu ka Lampung mau moal mah kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta maning ka Jakarta cek Syekh Asnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya teu percayaeun kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu nah ieu mah besi dek nulu mangga besi teh doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Syekh Asnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek di bawah teh dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teh mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid tama pik kalau umat tama Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta
ulama asok ngamati dina manqobah dina non kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ke Jakarta saucap nyata nyana ngomong kos kitu caduk masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning ti Lampung urang mau maja dengan Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung aja dia jangan duit kudu ka Lampung. Nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin kelila kadengi aya kehuruan di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan eueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali eueuh nu ngadenge iwati manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap eta di hareupeun masjid Caringin aya bak ngadinya turun kunyana disimrekeun pareum disimrekeun 3 kali pareum dicaringin anu disimretna nu pareum di Lampung Masya Allah tak urang lamun bisa kos kitu teh istimewa nailah walaupun geus teu kudu dicaritakeun anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang datang ke manehanana Jepang harita anehun kasih asnawi loba keanehan cuman kafir makos gitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkaplah si Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah cak jangan nikmat horeang di penjara teh beki nyunaheun ibadah teh sebab nu ngahalangan iwati diri we jeung Gusti Allah ya karim bingung Belanda ge lantaran seserian bae jeung kaanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna ningali si surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun teu bari kaluarkeun bahaya ya itu aja asawi nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan teruskeun pesantren kemudian minantun Kiai Haji Ahmad Khatibah tidinya langsung manehanana dikaluarkeun sanggeus dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina manakibna maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh berperang santri loba nu korban lain dari dicarini, diserang, di Pandeglang, lain 200.000 nu kena bayonet kararae jadi syuhada. Tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan-perjuangan nah gancang cerita bae lantaran sing kuring ngomong mah dipotong-potong bae tahun 1800 kitu 90 tahun 1900 kitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi dizarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna diantarana